Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osa Kak Sunaria akan menjelaskan cara bermain gitar akustik. Karena bermain gitar akustik memang lebih sulit dibanding gitar elektrik. Oke. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga tanda notifikasinya ditowel ya pemirsa ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang cara bermain gitar. Di dalam. Aduh, itu sebentar. Sebentar nih ada tamu ya. Sekalian aja suka. Ya, oke sip. Aduh, lucu. Iya, Cuk. Gini. Yang kamu teh naon ka dieu kan. Aduh. Ngen ka dieu. Waduh, Cuk. Ka dieu, Cuk. Di mana ari Cuk bikin ka? Teh stres, usah stres bisa ampun ya Allah. Gusti, mengingatkan lagu saya. Ngingetin lagu naon? Oke lah ya rek nanya lah buka bebeakan ieu dangdang di mana ya Cuk? Bulan lomba. Lomba naon? Agustusan. Nah, lomba naon bisa dangdang gitu. Nah, kan helm. Terus Meprek genteng. Tak berusaha nyanyi lagu pusing ya teh teh. Pengenkeun lagu anu real ya mah nya tentang kehidupan ece sama poe kumaha gitu tah. Dasar stres atuh sa. ya kumaha stres kumaha gitu. Kalau kana mau dicari takut mah panjang kata teh lebih ka riwayat hirup teh lieur pokona mah. Gitu. Nyanyi lagu. Jago naon yo keur kieu keur nyieun konten ya Cuk. Sekalian Sekalian kumaha ke arek nanya we temedak kunan. Di dangdangan bisa. salon mahal. Salon mah Mahal bisa gitu. gimana tuh? Salon mojang. Namanya budak bisa. Ini belum mau ti. Bisa. Geus Cuk. Juga jantung jauh. Sekalian Cuk. Terus nyiin lagu naon deh Cuk keur kieu keur nyiin konten Ya curhat heula we ya mau cerita arahnya hirup teh. Mereka arah teh sapopoe can ku budak, can ku ieu, can ku itu. Imah babalatang. Sama orang bieu lagu we. Kayak bukan ece gitu. Biasa ya awewe mah gitu nya sok ripuh soalna ya awewe mah sok digawena 24 jamnya 24 jam barang penting. mah peureum eta nya Peureum mata we. nyanyiin lagu naon ya Cuk. Ieu ece tuh geus mau sagala tuh, saperangkat alat. Buku eta penagihan Eta ongko Bang Emok tuh aya sagala aya tuh. Bayareun dia teh mau kana. bisa Pak. Tengah mereka yang konten yang ieu tutorial gitar. Oh, atuh ece mah ganggu mah nya. Kembali sekalian bisa lucu Cuk. Asli lucu. Sugane yang menyantok. Eta teh naon lamat naon di dieu teh. Lieur ece teh sapopoe anu mikiran Oh, di obat. layar ieu teh di Jadi inti nama Uci teh ka dieu teh hayang pangdamelkeun lagu gitu. supaya atuh kumaha we sangkan kaubaran gitu kan teh. Betul mah stres teh ataupun nu kecalaki teh ini gitu nya ka mana imah yang nyin lagu gitu jadi inspirasina yang kana lagukeun gitu. Di kanu positif karena ece mah nya geus stres kayak gitunya arah Depan siga batur pami amok-amok teh, amok-amok kacaroge teh biasana mah dong kaca, napi media tihan listrik cuma akhirnya cuma yang kana lagu. karena lagu keun oge anak mah berkreasi ajan arah subahage mempatahkan hal positif kan bisa. Siap Penyanyi ya. mudah-mudahan we cing aya inspirasina nya. Tah. Di buku teh jeung lagu itu maksudna mah. Yang pareri mau nuliskeun lagu lirik lagu. Jadi apakeun meureun sugan ka hareupna teh jeung video klipna, rekaman gitu tah. Terus Yang rekaman bener nya. Masalah. Bang lah yang jadi sinen, yang jadi cita-cita mah gitu. Dia dagang jamlang masih kene. Ya Jarang ada jamlang.
temu-temu timbang utit sama ieu terus. Tes. Bisa pecahan ya. Sudah manjing teh nya. Sudah ngepas cobaan heula jeung lirikna. Saya mah bener. Kita lagu Sunda we nya. Lagu Sunda orang Sunda. Sundanya. Bari ngomong mulai karena budaya urang, saha deui relin urang mah nya. Laras. Bahasa Sunda, lagu Sunda, bangsa Sunda gitu nya. Dia katampi we sadayana. Di tulisan nu ai kartos goceur. Nah itu cita-cita jadi dokter. Kumaha kitu? Namun juga sekarang hari itu ya. Nu penting mah maknana di sina. Samuladi. Pokoknya itu lagu ngaledek ongkoh. Pecahan ini ya. Udah nada nantinya, kade pitch kontrolna kudu pas. Gitu. Iya nata kadanya. Nah, jadi nanti dalam dinalanya. Cik atuh akang, cing sok sakitu lah. Cik atuh akang ngarasakeun sakitu. Nah, Cik atuh akang ngarasakeun pagawean awewe teh capek ngurus budak acan masak tambah deui di imah pabalata. Cik atuh akang ngarasakeun ulah cicing bari nyoo hape cecengiran seserian pagawean siga nu anyar kasmaran teuing nasib diri jadi awewe pagawean sehan dulu ayo Karenanya. sok coba. Cik atuh akang ngarasakeun pagawean awewe teh capek ngurus budak acan masak tambah deui di imah pabalata. Cik atuh akang ngarasakeun ulah cicing bari nyoo hape cecengiran seserian pagawean siga nu anyar kasmaran teuing nasib diri jadi awewe pagawean nyesahan gegero kalicing nyisikan eureuna teuing salaki eueuh ngartina sapopoe ngakudu nyonyo hape teuing nasib diri jadi awewe pagawean disudan dirok ngalicing nyisikan eueuh eureuna teuing salaki eueuh kartina sapopoe ngakukur nyonyo hape. Pagawean teh nyonyo hape we aja teh arah. Dari segi kusumna ini mah HP baca Kusumnya. kusum HP Da soalnya
teu make HP kumaha nya. Tinggal berarti urang ulah saudon heula ce soalna kieu nya bisi teh salaki teh nyawa HP teh keur bisnis. Tetep bari cacanggiran seuseurean sok mah nya geus babaturanana heureuy naon atuh kudu positif thinking. positif. Jadi ulah boga pikiran negatif. Salaki teh cantang tuh Gitu ye. beger cantang tuh goreng negatif cantang tuh buat teh ngapi duit teh cengiran teh. Nya atuh aya Buat teh dina HP teh kelucueun sendiri banget. bisa jadi. Kudu lapang dada ya nama uceut teh. Kan lapang poli mah ulah. Ulah. Ya, Ceu mudah-mudahan sih sehat nya. Amin Mulai gitu jadi nya. sehat. Eta apakeun. Rek diapakeun sugan ke kepada minta ongkos atuh. Cenyak tong kanyeunkeun lagunya. Atuh ojek jauh ojek gak seurek lempang. Masuk atuh. Buku nama tinggalkeun meureunna lah di Apa dieu. sering ngapalkeun? Apalkeun umpir aku teh apal di dieu lah. Kan bayar tuh ya. Iya apalnya. Apal. Sayer jeung lirikna apa? Sakitu danya. Heeh. Nuhun nya ieu nya. Ya sok atuh cek. Kartu nulat goca. Ya ngongkos mah. Cing gede atuh. Begitu pemirsa ceritanya tadinya mau bikin tutorial gitar akustik cuman ada ekor ada cewek enang jeb ke sini mau minta lagu dengan keadaan kondisi pakai obat di sini ya pakai lamak di sini kayak yang sakit perut di sini ya jadi jadinya bikin lagu Sunda yang insya Allah akan launching bulan depan lah dirilis juga sekalian bulan depan bikin mini album insya Allah mudah-mudahan doanya aja ya. Oke, pamit dari saya Osa Kak Sunaria, jangan lupa di like, komen, subscribe, like, tanda notifikasinya dan juga jangan lupa channelnya C Enang Jeb ya, subscribe juga, loncengnya juga, like, share, and comment juga ya. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.